acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade ngraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-14. Subangga para wargi dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng karangan Koswara atuh harita para wargi Raden Santiaji sareng Enden Nyimas Enden Larasati di rorobah wujud anu hiji Raden Aji janten monyet atuh Nyimas Laras janten kuya. Ieu teh para mitra memang alpukah nama Kipatih Kunjaya sareng Nawang Asih maruna Nawang Asri kitu nya para mitra pa alpukah nama. Kumaha terasna mangga urang teraskeun carios nyambung judulna Panji Wanara. Kipatih Kunjaya rutret antara Kanyimas Nawang Asri kamonyet jeung kakuya kajajaden. Teras anjeuna gogodeg sababaraha kali. Waduh. Nyawe baris cilaka den kaya kieu mah aduh. Mangkaning Den Aji sareng Den Laras teh dapanan pohara dipusti-pustina ku Kangjeng Raja teh pohara didama-damana ku Kangjeng Raja den. Ari pek ayeuna janten sato tangtos barisa asa diwiwiram Kangjeng Raja teh kaya kieu den. Tangtos baris dihukum den teh kaya kieu den. Nya kitu deui ieu 21 najatnya ge tuang putra da wujudna satu. Moal boa tapi pasti baris dialapati di tunggal jangga. Najan kumaha Kangjeng Raja yakin moal kersaeun ngangkeun putra ka sato manen. Jadi Kipatih ngarasa yakinnya Kakang Prabu baris nibankeun hukuman ka kaula kalayan baris mateni ka anak kaula. Yak tos den eta hal teh tos janten hiji katangtosan sanggeum mamang masuhun. Aduh nyaritos kitu mah kaayaanana teu naon-naon. Rek dihukum gantung dibuang tinggi, rek disiksik dikunyit-kunyit dicacak dibalang-balang, rek dipayahna oge keur kaula marido. Baris narima Mamang Patih ngan ari nu jadi anak kudu ditelasan Patih mah terido tetega kaula teh Mamang Patih. Nyimas Nawang Asri sumegruk nangis kanyerian. Bari ngalenyap manahna nyawang dua putrana nu janten sato baris di ala nyawa. Najantos janten sato oge den tetep we atuh da nyaa. Tuh, hartos nama henteu asa dibibirang ari nen mah. Namun nya kitu Kangjeng Raja marumpina benten deui nen. Ari Mamang Patih da memang atuh pun anak burung palung bodoge-loge anak kuring. Najan wujudna sato tapi apan tetep we anak kuring Mamang buruk-buruk papanjati keur kuring mah. Kajian dihukumana babarengan jeung tibatan nu jadi anak ditelasan Patih di ala nyawa mah. Mamang. Harita para mitra pananganana dua nana dianggo nutupan rarai. Bari trasu megruk nangis kanyerian bakat tingku nyeri-nyerina nampi hiji cocobi hiji musibah nu kacida pisan ageng napikeun dirina. Kipatih Kunjaya ngarengha panjang bari paneteupna seukeut antebna keur ditujukeun ka pihak Nyimas Nawang Asri kalayan pokna. Nya eta mah kumaha engke we atuh den. Ari kahoyong mah Mamang ge melaan ngajait den. Tina ieu katunggaraan nganya kitu apa den ge terang ku anjeun.
Wireh Kangjeng Raja mah tegas jeung tandesna keur dinanibankeun hukuman teh. Tara ponteng kanu koneng tara cuet kanu hideung. Sanes bobodohan pisan, Den. Ayeuna mah mugia Mamang Patih kersa ngawartoskeun heula. Atuh aceuk Nawang Asih piwarang ka dieu Mamang Patih manawi anjeunna kersaeun. Sumangga, Den. Ayeuna keneh Mamang bade nepangan teteh Nawang Asih. Mangga atuh dikantunglingi, Den. Berahal Mamang Patih. Ki Patih Kunjaya cedok nyembah lajeng kebat kaluar ngantun ke Nyimas Nawang Asri sareng para putra anu parantos janten sato. Samiangna Ki Patih Kunjaya gabruga monyet kajajaden jeung kuya kajajaden ngagabru ngarangkul kanu janten ibu. Gaur duanana ngagaur ceurik bangun kanyerian. Dua murang kalih para mitra parantos salin wujud. Ditatang ke pageuh naker ku Nyimas Nawang Asri bari di hujanan Cipanon. Dedeh teuing anak ibu muga-muga we hidap luaan sing kuat dina ngoning nampi ieu cocoba. Ujang nyai anak ibu. Mau pami ama ngelasan ka aji, Bu. Sieun aji mah sieun ditelasan ku ama, Bu. Lalas ge sieun ditelasan ku ama tulungan atuh lalas, Bu. Engkieu nya di bangke lalas mah. Sing sobar ujang anaki gelis anaki muga-muga we hidup tedugi ka ditelasan anaki upama ukur di hukuman manyateuna naon ulah nepi ka paragat nyawa we bager keun ibu baris marengan sok sanajana babareng hartina mah disiksa urang teh hayang babarengan jeung ibu mung papisah jeung hidup. Ibu ge nangis geningnya. Henteu ibu mah teu nangis, ibu mah kapirengpeunan ujang. Henteu nangis. Beki pageuh nanangkeun Raden Santiaji sareng Nyimas Larasati dibarengan ku teras-terasan di hujanan Cipanon anu taya saatna. Ngali heula calikna amah anaki yu bilih kabujang Uwa Asih ka dieu. Mangga ibu. Dua nana Den Santiaji alias monyet kajajaden sareng Nyimas Larasati alias kuya kajajaden ngoleset tina leung lahunana nu janten ibu. Tos kitu mah harita teh calikna ngalih deui kana urutna tadi di juru kamar kaputren padumukan Nyimas Nawang Asri. Kacaturkeun Nyimas Dewi Nawang Asih sanyana harita teh tos kaluar ti kaputren bade ngayakinkeun ka Nyimas Dewi Nawang Asri naha kumaha kaayaan sabenerna ayeuna ngayakinkeun naha tos jadi sato atawa encan Den Santiaji sareng Nyimas Larasati teh. Atuh nanging diburuan kaputrena kaparengan ditepangkeun sinareng Ki Patih Kunjaya rawuh dua urang prajurit nagara. Prajurit nu sanesna oge aya ngagimbung dipayuneun kaputren Nyimas Dewi Nawang Asri. Harita keneh Ki Patih Kunjaya hariweus-weus cacarios nerangkeun kaayaan Den Santiaji sareng Nyimas Larasati nu hayeuna tos salin wujud robah rupa jadi monyet jeung kuya kajajaden. Diterangkeun oge yen ayeuna Nyimas Dewi Nawang Asri damelna nganangis bae. Bari ngagugulung dua putra anu tos janten sato turu palai dilayad atanapi ditepungan ku Nyimas Dewi Nawang Asih. Nyimas Dewi Nawang Asih kantenan manahna bingaheun. Bingah amarwata suta bingah kagiri-giri sigana langsung hatena meuni asa bunga. Dalamun kongang mah manehna ajrag-ajragan harita teh bakat ku bunga. Barang menang laporan ti anu janten patih nyaeta adina sorangan anu katelah Patih Kunjaya yen kitu kajadianana ku ayana wartos nu didugikeun ku Patih Kunjaya nu janten raina pituin nanging kumargi pala yakin pisan lajeng anjeunna sasauran deui. Nah nyaan anak nasi Asri teh geus jadi sato Ki Patih.
Leres teteh, sidik muhiji nyatana Santiaji jadi monyet. Hari ini Larasati robah wujud jadi kuya. Sekadang kuya we jeung sekadang monyet tiga nate. Maraling cabe di kebun bapak tani. Hehehe. Kitu manawi teteh. Kipatih nerangkeun bari harita teh sate kapola hayang ngayakinkeun bari bunga. Atuh Nyimas Nawang Asih neuteup seukeut ka Kipatih bari popna deui. Sidiknya katingalina Kurayi, atuh kantenan puguh we teteh, kantenan malah. Kumaha sikepna si Asri? Nya sedih we nu aya teteh. Manawi damelna oge ngan sesegruk we nangis. Taya eureuna eueuh jempena loh helih bobodohan atuh. Puas teuing sia. Atuh kajian teuing mamun nyata geus laksana mah pamaksadan urang Kipatih hayu urang datangannya hayang nyaho lah nyaan ngan kade kudu pura-pura urang teh nya. Ih mangga teteh punya kitu we panune salira ge sing tiasa we api-apina sing tiasa nyani wara lah pura-pura sedih we sareng nalangsa teteh. Atuh nya puguh hayu atuh mangga teteh dipayun. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa, atuh gidig Dewi Nawang Asri mapah ti payun. Atuh para mitra Kipatih Kunjaya ngiclikan cenuturkeun tukangeunana ngajugjug ka kamar kaputrena panglinggihan Nyimas Dewi Nawang Asri. Gancangna carita Nyimas Dewi Nawang Asih sinareng Patih Kunjaya tos jonghok sinareng Nyimas Dewi Nawang Asri. Atuh harita kene atuh hebruh kue nyuuh Nyimas Dewi Nawang Asri teh ka Nyimas Nawang Asih nyuuh bari terus nangis bangun kanyerian. Bangun anu heran dibarengan ku kana langsaan lajeng bae Nyimas Nawang Asih tumaros. Kunaon Rayi, kunaon ieu tebet jadi kieu kaayana geuning. Sareng eta nahabat asa araraneh teuing make aya satos sagala di dieu Rayi. Tiwas teteh, tiwas cilaka teteh. Hapunten abdi teteh, wire abdi parantos ngawiwirang kasadayana. Bari calik nyariosna atuh sok cengkat yeuh. Mangga teteh, mangga. Lantaran dicengkatkeun Nyimas Dewi Nawang Asri calik, cengkat tina lahunan Dewi Nawang Asih. Nyimas Nawang Asri masih sumegruk nangis sabari ngeluk tungkul payuneun Nyimas Dewi Nawang Asih sareng Kipatih Kunjaya. Nu teu tebih ti anjeunna nganyakitu Patih Kunjaya mah gawenangan molotot we ka Nyimas Dewi Nawang Asri anu bangun anu ceceubeunakeur malah sakabeung atuh kadang-kadang harita teh waos nage kekerot. Kalayan antarena keur lajeng ku Nyimas Dewi Nawang Asih atuh maros kanu janten rai Nyimas Dewi Nawang Asri. Kumaha ngawitanana pangna Rayi dugi ka nangis wae kieu teh yeuh. Sareng ngawiwirang teh naha ngawiwirang kunaon anu dimaksad ku Rayi teh. Sareng eta dua sato nu hiji monyet nu hiji kuyan naha kenging ti mana eta sato teh Rayi? Puguh abdi teh nuju kenging musibah teteh wirehna ka dieu datang jin hideung ngakukeun jin wangu tur nyipta kapun anak jadi sato ajek. Aduh teteh, aduh janten eta janten monyet sareng kuya pun anak teteh monyet sareng kuya teh pun anak pisan teteh. Aduh nasib kieu-kieu teuing kutan beuh. Nah aya kuteng teuingeun teuing cenah musibah nu karanapan ku Rayi teh atuh bet jadi kieu kajadianana, bet jadi kieu kanyataanana. Beuh deudeuh teuing Rayi, deudeuh teuing. Nyimas Dewi Nawang Asih nyariosna bari cumalimba nanging ngiring sedih jeung nalangsa
karena musibah anu keur karandapan ku Nyimas Dewi Nawang Asri. Nah naon atuh cenah kalepatan sareng dosa Rayi teh kabatur teh yeuh pangna dugi ka kitu teh Rayi bet asaku kamalinaan teuing cenahnya. Dararaosan mah asa tarangan nyerikeun batur teteh nanging naha bet keng musibah sapertos kieu abdi teteh atawa sugan Rai bo aya kalepatan kajin wangu henteu dipanggihkeun ancara kawenehan we eta mah oge dipanggihkeun nembe harita teu aya hubungan naon-naon teu aya waka naon teh urusan naon-naon jisim abdi mah kajin wangu teteh bu. Nah aya ku aya wae atuh cocoba jeung dodoja teh nya. Kalayan ku teu sangka ti anggalna Rai dikadarkeun jeung ditakdirkeun boga turunan sato. Aya ku araraneh teuing nya manusia make aya turunan sato sagala. Ieu nu jadi heran pikeun teteh Marayi. Nyatana monyet jeung kuya kajajaden. Beuh. Aya ku araraneh ku teung teuingeun. Teteh kedah kumaha tuh dilampaheun abdi ayeuna teteh. Gaur nangis leuwih tarika layana siga leuwih kanyanyerian tibatan tadi. Estuning matak pikawatireuna keur ka aya Nyimas Dewi Nawang Asri nu kiwari keur nyanangan musibah. Aduh kumaha atunya. Nyimas Dewi Nawang Asih rumahu narik napas panjang bangun anu seunggaheun nater. Nya adalah di kumaha Rayi da cek oge teu bisa melaan ari tos kieu kabuktosan mah tos kieu kanyataan mah aceuk ge moal bisa naon-naon. Nya ayeuna mah urang antosan we sumping Raka Prabu Rayi. Ceuk paripaosna bade dibeuleum bade dihideung ge panginten Raka Prabu atuh langkung anjeunna kagungan kakawasaan. Wai sanyakeun atuh sangakeun ka Raka Prabu. Bari kumaha we carana Rayi ka Raka Prabu supados ulah ditindak ku Raka Prabu. Margi sagarupi ge anjeunna nu kumawasa ceuk paripaosna bobot pangayon timbang taraju aya di Raka Prabu. Ceuk Nyimas Dewi Nawang Asih harita teh para mitra sadaya atuh puguh we caritaan Nyimas Dewi Nawang Asih. Memang rada kapikir oge ku Nawang Asri harita teh bari tuluy Nawang Asri ngahuleng sakeudeung ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulia harita Nyimas Nawang Asri cumarios deui. Laras teteh taya jalan sanes ku ayeuna mah angin ngantosan sumping Raka Prabu panginten duh nasib kieu-kieu teuing. Red Kaden Santiaji katut Nyimas Larasati lajeng anjeunna sasauran, "Aji anaking abdi bu aya naon bu?" Eta monyet kajajade nyarita atuh wujudna monyet aing ngomong nama bentes. Da puguh hakikat nama hapanan jalma nyata nama Den Santiaji. Ngan memang para mitra di bulan ku sihir nepi ka jalma ningalina teh lain Den Santiaji tapi monyet. Eta we kaunggulan atuh cenah jin wangu bisa nyihir Den Santiaji. Sok gramunyungan ka Ibu Asih anaking barisakan tenan munut pangdoa sangkan hidup tiasa enggal damang deui Raden. Mangga Ibu ngan moal isin kitu moal sugan Raden. Atuh bade monyet kajajade norolong terus nyaketan akan Nyimas Dewi Nawang Asih terus ngasongkeun leungeun anu hareup. "Ibu
Ieu abdi ngaturkeun sembah pangabaktos ngasungkem ka ibu. Aduh, dadeuh teuing anak king. Aduh. Hog ditarimanya ku ibu kalayan ku ibu didoakeun muga sing enggal damang kasep. Aduh. Nah, atuh dodoja cocoba teh kabina-bina teuing kasep. Santiaji monyet kajajaden terus ngolesen. Ageka diuk rada anggangan diuk atuh haritaan cemon atuh para mitra bari ngeluk tungkul bangun aku ajli heunaker. Laras anaki saur Nyimas Dewi Nawang Asri kanu janten putra. Ya naon ibu? Teh Mararasati wujud ngakuya telalaunan nemalan. Sok bagian hidup munyungana ka ibu asih anaki. Sakan tenan nganuhunkeun nyuhunkeun pidua ti anjeunna ngarah hidup tiasa enggal damang deui. Alim kuya gigideung. Kunaon make alim? Nyimas Nawang Asri mencerong seukeut bari ngarasa heran. Isin sieun nyusulan kalalas mah ibuna oge. Red indungna atuh red ka Nyimas Nawang Asri. Bangun heran red deui ka Nyimas Nawang Asri. Bari terus mencerong. Moal bager moal naon-naon. Pan eta teh tunggal ibu hidup keneh geulis gancang kadinya nyai. Lantaran dipaksa najan bari jeung hoream oge. Teu burung atuh ngesod maju terus nyampeurkeun ka Nyimas Nawang Asih. Nganya kitu manehna hese reksa salaman. Ukur ngadungku kue hareupeun Nyimas Dewi Nawang Asih. Ku Nyimas Dewi Nawang Asih diusapan bangununya heunaker deudeuhnaker. Deudeuh taya papadana ka Nyimas Larasati nutos janten sato tina wujud kuya kajajaden. Nyah teuing geulis karunya teuing geulis muga-muga we nya hidup sing gancang cager deui anaki geulis anak ibu. Na atuh ceuleukeut teh Ki Patih Kunjaya kalaka seuri nyeleukeut bangun anu ngeunah-ngeunakeun. Heuh deuh. Aya kitu na ari teteh Prameswari sareng Den Dewi Asri. Bet lucuna kerkayaan teh yakin di alam dunia bakal geunyeuleuh. Bumi alam bakal rame. Atuh masyarakat bakal surak eak-eakan, bakal ender, bakal gonjang ganjing, bakal atuh kejadian anu hebat. Ibu rasa lemur ear saja jagat sanyana pisan. Kunaon ari Rai Patih bet nyanyak nyarita kitu sagala geuning. Nyimas Nawang Asih pura-pura nu heran. Anjeunna ngareret ka Ki Patih Kunjaya harita teh. Nyimas Dewi Nawang Asri ngan ngeluh we. Bari ngarasa isin anu taya papadana. Malah mah atuh geus karasa yen Ki Patih Kunjaya teh sapertos anu bade sinir sampir ka anjeunna. Sedengkeun Ki Patih Kunjaya harita tepok nyarita ngawalon kana kapanasaran sareng kaheran Dewi Nawang Asih. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia, Nyimas Dewi Nawang Asri mah ngeluh kue tungkul bari ngarasa isin nu taya papadana. Malah geus karasa yen Ki Patih Kunjaya teh sapertos anu bade sinir sampir ka anjeunna. Sedengkeun Ki Patih pok deui nyarita ngawalon kana kapanasaran sareng kaheran Nyimas Dewi Nawang Asih. Tak atuh dapat lucu naker. Pangna kitu teh pedah we Prameswari Raja. Bari pada ngajenan ku balarea ku masyarakat ku rahayat ti ditu ti dieu.
Ayeuna kanyataan kagungan putra Sato. Mamang Pati, aritos kedah kumaha abdi teh margi ieu kajan tenan teh apanan. Sanes kenging kahoyong jisim abdi Paman Pati. Nyimas Nawang Asri harita teh nyarios dumareuda. Soanten age haros hos ampir teu kadang bari manahna tugenaha nu pohara. Nyimas Nawang Asih pura-pura nu ambek ka Patih Kunjaya harita ge lajeng sasauran satengah sasentak. Heh? Patih Kunjaya? Kunaon Andika nyarita kitu sagala? Siga nu ngarasa puas, siga nu ngarasa genah ningali batur meunang kacilakaan teh. Siga nu taya rasa ras-rasan pisan eueuh ka karunya ka batur nu keur meunang musibah teh nya. Naon ari Andika abet kitu sagala? Cuh, ari teh. No, abet ngambek karayi. Panhina sanes, wirang sanes. Bari kasuraku balarea. Pasti we meureun ieu mah. Kanon teh tah jadi kasohor ka mana-mana jadi sabibiri hiji. Meureun urang lemur pada ibur. Urang kota pada nyaho. Urang desa pada yakin. Ieu kayana teh. Tuh tingali di luar. Apan para prajurit mending ngajajar yakin tos terarangeun ieu teh. Ada ieu kayaan teh. Waktosna se